Aya orai sabda. Tong gandeng atuh belagu. Ai heueuh. Kuasa euy. Nagaireng tuh buburak anu keur ngagarap sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan para mitra anu satia. Hayu urang neraskeun hanca dongeng dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-13. Dina bagian ka-12 Ahmad anu tigubrus kana lombang geus ditulungan tatangga udawa rabul narempo. Jol Pak RT jeung sababaraha urang anu sejenna. Jelema beuki loba awewe lalaki jul-jol ngalayad. Ahmad pada nulungan malah aya kolot anu bisa ngurut leungeunna anu misalah dibenerkeun. Kunaon ieu teh Aden? Ceuk Pak RT bari melong. Abdi nuju mabat jukut Pak RT. Dati payun teh teu acan rengse sadayana. Aripun anak lulumpatan ka pojok. Abdi teu terang yen di dinya aya lombang. Duh, mani reuwas Pak RT. Sakumaha lombangna? Sapertos sumur Pak RT. Aya panginten 2 depa mah jerona teh atawa langkung boa. Ngan saena dihandap seueurun tah pun anak teu pana teuing. Pak RT ngahuleng ngadenge kitu teh. Asa heran, make kudu aya lombang di pojok, komo da mani jero jiga urut sumur. Pak RT penasaran, terus turun ti emper muru ka lombang urut tadi. Aya sababaraha urang anu nuturkeun. Malah udawa oge akhirna mah nuturkeun ka Pak RT. Sedengkeun Ahmad geus sadar diriung ku sababaraha urang ku indungna diusapan leungeunna. Rob jelema ngariung noong liang lombang tapi can aya nu ngomong. Aneh lombang keur naon jero-jero teuing nya. Da keur miceun runtah mah teu kudu kieu-kieu teuing atuh. Jeung deui jiga nu rapih lombang teh. Ceuk Pak RT bari terus nitenan eta lombang. Jol udawa terus nyarita. Tah ieu lombangna teh Pak RT tadina mah teu kaciri aya lombang. Sabab ditutup ku papan ipis make runtah. Duh, ieu mah hianat anu nyieunna. Keheula Aden, mang mah teu gaduh emutan kitu. Asana mah sanes nu hianat ieu mah. Sareng teu aya niat naheunan batur, tapi pasti ieu teh aya gunana. Gunana keur saha, Pak RT? Maksud mang teh kieu Aden. Ieu lombang aya maksudna sanes mung sakadar lombang. Lombang naon atuh? Pak RT teu buru-buru ngajawab. Kalah terus alak ilik nitenan sisi lombang. Ari udawa mah tadi teh perhatianna museur kana jadi anak. Teu boga pikiranna naon. Sedengkeun Pak RT mah inget ka bangsat anu sok lumpat ka dinya. Unggal ka dinya sok terus ngiles. Jadi boga pikiran yen eta liang teh pangparatan paranti kaburna musuh. Ke sabar Aden. Tarajena ulah waka diangkat. Emang rek turun. Cek Pak RT terus memener taraje. Bade naon make turun Pak RT? Emang mah panasaran hayang mariksa lombang ieu. Nah ka mana tuluyna? Nah lombang biasa atawa lombang luar biasa? Sabab cek pikiran emang mah ieu teh jalan Rusiah. Kituna teh bari terus turun. Beuki handap. Akhirna jelek nincak dasar lombang. Terus rarat reret. Alak ilik nitenan kaayaan di dasar lombang. Udawa jeung anu sejenna ngawaskeun ti luhur, barang keur jongjon kitu, celepung aya awi sabebek ti gigireun lombang, bek keuna pisan kana dada Pak RT. Gero Pak RT ngoceak, terus namru di dasar lombang, yang saya bari calangap, panona buncelik, sakur anu nyaksian ngagebeg reuwas. Udawa anu geus aya di dinya ngarenjag harita teh. Kaget nenyo Pak RT aya nu ngababuk. Anu sejen samar polah kawas anu kasima keuna ku tenung. Untung udawa kaburu sadar manehna geuwat marentah. Itu Pak RT tulungan. Nah kalah carolok bae. Sakelan karajena kuring rek turun. Haah kumaha ieu teh kalah ngaharulang. Harita keneh udawa turun rusuh jelek kana dasar lombang. Tapi samemeh nulungan Pak RT udawa alak ilik heula. Bisi aya deui anu ngabahayakeun. Barang ret kagigir. Aya taneuh gerewong kadituna jiga aya liang. Aya naon Aden? Ceuk salah saurang bari tungkul melong ka udawa anu keur alak ilik. Aya liang geuning.
Tuh juga terowongan. Bahaya kayak kieu mah. Sok duaan turun. Ieu urang mangku Pak RT. Batur, cakalan tar aja. Kuring rek turun. Anu sejen hideng. Terus duaan turun nuturkeun udawa. Hese, tapi kapaksa nu saurang mah hanjat deui. Sabab lombangna heurin. Pak RT humargung di pangku ku udawa. Disodorkeun kanu kakara turun. Terus diangkat ka luhur. Kunu sejen pada nampanan. Anu akhirna Pak RT teh bisa ditulungan. Terus digolerkeun dina jukut. Tapi untung tatuna mah teu patiparna ngan ukur geuneuk meusan. Teu aya iga anu potong jeung teu tatu di jero jiga nama da geus diurutan mah Pak RT teh bisa hudang deui bari muringis. Pak RT teu kunaon kade bilih tatu di jero. Ceuk udawa bari melong melangeun keneh ka Pak RT. Henteu den, ngajeri meusan, seueul. Cilaka Pak RT. Lombang teh jiga-jiga lain lombang samanea. Kawas-kawas anu ngahaja disadiakeun paranti kabur. Daya terusanana. Teras ka mana den? Kapalih wetan kaluareun pager. Pak RT ngahuleng ras inget basa ngudag bangsat. Kungsi kapergo sakali ngilesna teh memang dibahdinya pisan. Atuh jadi kabayangkeun boa-boanya. Ngaleungitna teh kana liang terus ngeplos kaluareun pager sisi wetan. Mangkaning kadituna bala puguh we aman kabur ka mamana oge. Kumaha pamenak Pak RT? Den, jigana eta mah meunang ngadamel jelema jahat disadiakeun kanggo kabur. Bisa jadi Pak RT, kumaha atunya? Sawios ulah seueur emutan, engke emang bade badanten sareng pakuwu sabana, mung aden kedah ngawidian, eta lombang urang saeur. Nya mangga Pak RT, mangga. Kulantaran awakna nyareri keneh, Pak RT teh can bisa digawe harita mah. Terus balik heula ka imahna, Ahmad anu tas tigubrus pada ngariung-riung ditepas. Cag tunda. Urang caturkeun di hiji tempat. Harita teh isuk-isuk di sisi lemur teu jauh ti imah udawa aya 3 jalma dariuk ngariung. Anu saurang nyarane kana tangkal buah sukuna nyang hunjar. Anu duaan deui sila tutug bari udud pakeanana sing sarua hideung marawa bedog tur make iket. Anu nyarane melong ka langit lila-lila narik napas bari ngarengkulkeun suku jadi nangkep tuur. Red kabaturna anu duaan pok ngomong. Dira, sabda, sok ngomong nu bener euy. Dewek teh bosen ngadenge beja anu matak pusing wae. Dewek geus 2 minggu teu laporan ka dunungan. Sabab kaayaan di dieu kacau wae. Kumaha tuh ya teh? Kitu pokna bangun jengkel. Anu duaan teu buru-buru ngajawab kalah silih reret kawas anu paandal-andal. Tapi akhirna anu disebut Dira diukna ngised ngadeuketan kanu nanya. Kang Gorda, sabar heula atuh. Sabab nanaon oge kudu nete tara jenin cak hambalan apan milang oge ti hiji heula atuh. Montong mamatahan sia, aing mah geus pinter deuleu. Aing mah nanyakeun teh hasil pagawean maneh. Mana buktina? Anu disebut Gorda kalah buncerlik. Kang, kuring teh geus digawe beurang peuting. Kudu kumaha? Pan geus 4 kulawarga anu cicing di imah eta teh. Tetela saurang oge, eueuh nu kuat lila. Kalabur kabeh. Jasa saha eta mun lain jasa kuring jeung si Sabda? Heuh nu geus mah ku dewek ge katarima. Pagawean maneh memang hade. Tapi ungarek migawe bagian anu pentingna sok halangan deui. Ieu teh kumaha? Ki Gorda tetep ngambek nyalahkeun kanu duaan. Ari Kang, da lain salah kuring atuh. Pan geus kanyahoan ku Akang oge. Eta imah teh geus kosong. Tapi ayeuna aya deui anu ngeusian, nyalain salah kuring atuh. Heueuh kajeun, sok ayeuna ngomong nu bener. Naon kasulitan maneh ayeuna? Dira ngahulang heula, ari baturna nu ngaran Sabda teu ngomong geus percaya ka Dira. Kang, tadi mah geus rek hasil pagawean teh.
jalan-jalan anu diperlukeun geus dijieun, alat-alat geus disayagikeun, tapi barang rek prak digawe, ujug-ujug burudul loba jelema aya kana 20 urangna. Nya ti harita imah teh eusian deui. Ku kuring kanyahoan, salakina ngaranna Udawa, pamajikanana ngaranna Maria, boga anak 2 siki ngaranna si Ahmad jeung si Esti, kuring yakin jeung percaya si Udawa teh turunan Aki Sugriwa. Ngan aya masalah saeutik, manehna wawuh jeung si Kuwu sabana. Tah, kitu. Kumaha rencana maneh satuluyna? Kuring minta waktu sabulan deui. Lamun sabulan can hasil wae, nya kapaksa make jalan pamungkas meureun. Najan ulah oge maehan. Ari kapaksa-paksa teuing mah, kumaha engke we lah. Dara rasaan mah, tepi ka ayeuna oge aman. Aman kumaha? Nya maksud aman teh can aya anu nyahoeun ka kuring jeung ka si Sabda. Ki Gorda unggut-unggutan, tapi dina paromana katara keneh bangun anu kuciwa. Lantaran manehna kungsi ditegor ku dununganana, pagawean teh can hasil keneh bae, padahal geus lila. Dira, Sabda, lamun dina jero sabulan can bisa ngarengsekeun ieu masalah, maneh bisa dipecat atawa dihukum pati. Tah kulantaran kitu, jalankeun sing bener, sing hade. Waktu geus loba anu kapikeun sia, tanaga jeung modal geus loba anu kabuang. Maneh kudu bener-bener ngajalankeun tugas. Kulawarga anu nyicingan imah eta, kulawarga anu pamungkas. Sabulan deui eta imah kudu geus dicicingan ku dunungan. Ingetkeun eta euy. Ngarti? Mangga Kang. Sarupa deui anu kudu diingetkeun ku maneh, Dira. Bisi engke tepung di jalan di pasampangan jeung dewek, tong nanya, kudu api-api teu wawuh. Mangga. Mun maneh butuh biaya, tepungan dewek di Pasir Bantar. Ayeuna we atuh, yeuh saku geus kosong. Sok tamahan. Dewek teu mawa duit ayeuna mah, jeung deui lain waktuna bayaran sia. Mun nya perlu mah neangan we sorangan. Kumaha bae carana mah supaya hasil. Kade ingetkeun amanat dewek. Mangga. Teu ngomong deui geus kitu mah, jeung Ki Gorda teh nangtung leos indi teuing ka mana anu duaan ngaharuleng panonna melong ka Ki Gorda nepi ka ngilesna. Sanggeus Ki Gorda jauh, eta anu duaan teh diuk pahareup-hareup. Sabda, tugas urang tambah gede jeung tambah berat euy. Mangkaning ayeuna mah musuh teh namahan. Jabas si Udawa teh tetela lain jelema atah-atah. Teu beunang di singsieunan, teu beunang di bibira. Pamajikanana rek kapangaruhan, geus rek nurut ka urang, kalah kuat deui euy. Cik, kumaha kuduna ieu? Sabar Dira. Can beunang liling ngeranana ieu teh. Engke oge geus beunang kalemahanana mah moal burung lancar. Pokona mah alat-alat anu geus aya gunakeun. Lamun geus jelas teu aya hasilna nya urang piceun. Sabab urang teh nyahareupan jelema ngarti. Heeh bener. Tah ayeuna kumaha carana? Naon heula anu rek digarap? Kamari kuring geus ngadenge beja. Yen si RT Gelo teh geus deui wae ngumpulkeun jelema. Beja nama rek ngagarap sawah cenah dititah ku si Udawa. Keun heula si RT mah ulah diganggu. Urang beburak we anu digarawe ulah sinadaekeun. Hahaha. Heeh, bener. Hayu atuh. Ayeuna we urang init. Nya, hayu. Beral duanana laleumpang ngajuk-juk ka hiji tempat. Eta dua jalma teh geus apal kana seluk-beluk lembur Bantar Turi. Teu sirikna apal jeung jelemana, malah para inohong lembur mah kabeh oge geus kacangkem ku maranehna. Apal ngaran jeung rupana sarta apal imah balena. Kitu deui tempat-tempat di sabudeureun eta lembur, utamana anu aya Banda Udawa. Baranggok ka sawah ti kajauhan keneh oge geus katempo aya anu digarawe. Lolobana mah badkeun heula jukut
disinglitkeun rek diduruk. Eta sawah teh geus tahun-tahun tara aya anu molah lantaran teu aya anu wanieun. Ayeuna aya deui dumeh geus aya parentah ti Udawa anu ngabogaan hak pikeun ngagarap sawah titinggal luluhurna. Tapi karek oge prak digarawe geus datang dua jelema anu niatna geus jelas lain pihadeun. Toh sabda bener geus digarawe jelema teh euy. Rek kumaha urang? Cicing dinusuni tuh deket tangkal randu. Di dinya mah awas kanu digawe. Nam atuh. Dirajeng sabda lalempang deui kukuli wedan kanu buni ngarah teu kacirieun kunu digarawe. Jog anyog kanu dijugjug duanana dariuk dina batu kahalangan kurungkun saliara. Tapi awas kanu digawe mah ngan anu digawe moal sidikeun ka maranehna. Ulah wakane mongan danan urang jajal heula ilmu kuring dira. Oh sok lain geus dilatih ku nini canting. Beres dah tenyokeun atuh kumaneh. Tah ieu aya dahan randu ku sakieu oge bisa ngabuburak jelema sakitu mah. Ari sabda teh murid nini canting anu kakocap boga ilmu setan bisa nyipta makhluk anu pikasieun tina barang paeh. Harita oge sabda teh mulungan pangpung sagede leungeun, terus dijengkalan aya 7 jengkal kabehna teh. Geus kitu ditiup sarta diparancahan, geus rengse mapatkeun jangjawokanana eta pangpung teh digolerkeun dina taneuh. Rek dijieun naon sabda? Ilikan we kumaneh jadi naon tah? Sabot dirangiceuk pangpung teh geus eueuh anu aya iwal ti orai hideung sagede leungeun kolot. Huluna euleugeg puguh we dira teh maninga renjag. Manehna kaget padahal lain sakali nyaksian kitu teh. Hatuh, aya orai sabda. Tong gandeng atuh belagu. Apaan ieu teh ngaja? Heueuh. Duh, poho euy. Poho. Nagaireng ini cia. Tuh buburak anu keur ngagarap sawah. Ulah aya nu digawe, kudu sinabarari kabeh. Orai ciciptaan teh nurut da puguh pangawasa setan. Logodor orai teh ngaleor, letahna lel-lelan. Teu jiga-jiga orai ciciptan sarua we jeung orai biasa. Malah mah aya leuwihna sabab ieu mah galak. Keun urang lalajoanan, nah aya nu bisa maehan atawa moal. Nya moal atuh iwal ti maneh anu nyiptana. Dirajeng sabda dariuk kalayan tenang. Nempokeun anu keur digarawe. Harita teh di sawah anu balatea aya kana 15na jelema anu digawe teh. Digarawe suhudna ker lantaran dijanjikeun rek dibere polahan sawah jaba buruhna gede deui. Anu aya di dinya teh diantarana Mang Bahri, Mang Misro, Omo, Kadir jeung si Bayat. Malah anu sejen oge araya deui. Anu digarawe geus ngesang, digawena gartol bari jeung sukan-sukan galumbira. Ngobrol anu pikaseurieun. Puguh we digawe teh resep kacape kabebenyokeun. Kodir, mun sawah geus jadi, ulah melak parewaeng teh mah urang selang-selang jeung palawija yuk. Cek Omo bari ngayunkeun parang ngababat saliara. Ih, ari maneh Omo? Da kumaha dan Udawa we atuh, da urang mah sakadar kuli. Ngan lamun keukeuh hayang molah mah bebeja we da moal burung dibere. Urang lah batu bensin sakalian. Wah maneh mah amana wae ngomong teh. Geus we melak duit sakalian. Jangan bibit unggul anu buahna aralus, anu buahna ribuan wungkul. Ngobrol kenaon eta teh euy. Nah, kamarana wae ngomong teh. Kan jangan digawe teh bisi panas manten. Tah rungkun saliara babad mo. Ceuk Mang Bahri bari nunjuk ku parang. Heula tuh Mang, ieu ge can beres. Keun bae ieu mah da babari kari nyinglitkeun. Ih, rewel aki-aki teh. Omo kukulutus bari ngalios indit. Muru rungkun saliara anu ngarunggunuk. Barang datang terus metakeun pakarang. Habak ngadek puhuna. Tapi karek oge sakali ngadek, blug. Aya sora anu murah gigireunana. Omo ngareret. Ana breh aya orai hideung sagede leungeun kolot. Huluna culeungge ngawahan rek macok koceak Omo ngajerit. Wah, aya orai.
Ih, orai. Omo luncat ngajauhan teu nolih kana nanaon. Untung bedogna teu dibalangkeun dikekeuweuk keneh. Atuh baturna oge reuaseun anu keur tungkul bari mabat carangkat. Anu digawe teh kabeh ngalieu ka palebah si Omo. Ari Mang Bahri mah amakeun disangkana si Omo teh heureuy. Wah, dasar budak kedul aya wae alesanana teh maneh mah. Mung wae mo. Ulah neangan kaributan euy. Pan ngaganggu ka batur ari kitu carana mah. Ari Mang Bahri, nah kawing teh mani ngewang-ngewat teuing. Itu teh nyo, nah lain orai ari nu kitu. Tuh. Sagede beuteung orai. Bari nunjuk ka orai anu keur culeungge. Bener Mang. Tuh mani gede. Deuh, orai hideung euy. Orai mati eta Mamang. Kodir molohok kana orai. Nya euy. Itu tong cari cing wae atuh euy. Sok podaran. Piraku eleh ku orai sagede cacing kawas lain lalaki wae. Tinggang ku batu gede. Cek salah saurang anu geus kolot. Kodir nu heula parangna terus mangku batu sagede kalapa. Hiuk blug ditinggangkeun kana orai. Tapi orai teh jiga nu ngarti awakna nyingcat saeutik blug batu kana lemah. Baturna nurutan anu akhirna blag blig blug batu gede ninggangan orai. Tapi aneh aya nu kena oge jiga ngampul orai teh teu kerel-kerel. Tinggang huluna euy. Dalingas Mang. Ngababarikeun wae nanaon teh. Sok bisa mameta. Ulah nganitah wae ka beuki teh. Omo kukulutus. Ih, si eta ngan kukulutus wae gawe teh. Hiling ku dewek. Mang Bahri nyirintil ka hareup, kop nyokot batu urut batur. Tapi can ge gerak, seak orai teh narajang. Cilang Mang Bahri luncat, tapi sukuna ti kait kana areuy, gebut ti beubeut. Aduh, tolong ai tolong. Eta orai Mang, orai. Awas Mang. Omo gogorowokan. Tolong. Orai geus rek nepi ka Mang Bahri, tapi anu sejen tup-top kana batu. Blug ditinggangan kulobaan. Orai teh ngaburingkal, terus culeungge letahna lel-lelan. Gunakeun pakarang. Kadek beheungna euy, kadek. Cek nu nangtung dina batu. Seak aya saurang anu rada wani bedog ngahiu kana beheung orai. Bek ngampul teu teurak. Terus dipino sakali deui, malah diperekpek sababaraha kali, tapi anger eueuh nu teurak. Orai ngaburingkal buntutna nyamer kanu nyabat, hiuk jebet kana bobokong. Aduh, waduh, nyeri euy, nyeri. Terus nyuksruk nyuuh kana jukut. Orai geus ngawahan rek macok kana punukna, tapi baturna rikat ngagusur eta jelema dijauhkeun tina orai. Aduh, galak orai teh nya euy. Kumaha maehanana ye? Ceuk Mang Bahri bari mundur, manehna mah geus mimiti ngarasa keung. Kade sing hati-hati euy, bisi nyamer. Kodir oge mundur, manehna ge rada seber sieun kumaonam. Tapi orai kudu dipaehan. Sakurang-kurangna sina nyingkah tidinya ngarah teu ngagokan kanu digawe. Nya akhirna babarengan sarerea merangan orai sakur pakarang anu aya digunakeun. Paneungeul tepi ka bukbek, batu anu digunakeun tepi ka blag blig blug. Tapi orai teh teu kerel-kerel, boro-boro paeh bared oge henteu. Sugan orai setan ieu mah euy. Cek Omo bari ngahegak. Tong loba omong, Omo. Teu wani mah balik ka ditu. Ih, lain kitu dir. Ieu mah jengkel euy mari eueuh tapakna. Tuh batu dewek 5 kali nih ngagawakna. Kalah ngampul. Kuduna mah pejet eta teh. Ulah bosen, sok terus. Heeh, pirahku ku orai. Derdeui merangan orai, kabeh jelema nu aya di dinya ngajajal. Aya nu ninggang ku batu, aya nu ngagunakeun paneungeul, aya oge anu ngadek ku bedog, tapi orai teh kalah tambah galak. Paneungeul disantok, bedog dibabuk ku buntut. Lila-lila orai teh ngudag kanu ngepung, seak kawetan, seot kakulon. Atuh anu ngepung jadi keung, lantaran kaciri orai teh galak pisan, malah mah jiga-jiga ngabahayakeun
beda jeung orai biasa. Akhirna regeureun heula ngepung orai teh kabeh mundur bari nempokeun orai anu culenge jiga anu nangtang lawan. Mang Bahri heraneun panonna molohok anu sejen oge sarua ngarasa kaget. Batur, moal nyerek eleh ku orai Ih coke tu mang. Orai na sakti manyetang tu eleh. Sabab urang mau ukur boga kabisa saeutik. Tiba ngagunakeun batu jeung paneungeul. Heueuh kumaha atuh? Kumaha mun eurad mang? Sok bisa mah eurad heula. Mun geus beunang urang cacag piraku teu modar. Bener. Anu sejen recok nya tujuan. Atuh harita keneh tambang domba teh dicopot, domba nama kapaksa diaburkeun. Mang Odo teu wani nolak, manehna kapaksa ngelehan. Satuluyna orai teh didodoho, diakalan rek dieurad. Nya lila-lila mah beunang, beuheungna ka eurad, terus gugurubugan, buntutna meulit ngagulung. Kumang Bahri ditarik, dicangcang kana tangkal takokak. Sok tinggangan deui ku batu, arah uluna mo. Hiling ku aing heula. Omo maju pangheulana, hiuk keblug. Batu kana taneuh, orai mah teu kieu-kieu. Terus bukbek nu neungeul, dihujanan ku batu ongkoh, tapi anger orai teh teu kerel-kerel, teu bared-bared acan. Ngan ayeuna mah teu bisaeun ngudag sabab beuheungna dieurad. Hiling, urang jajal ku bedog dewek. Hiji kolot maju ka hareup, bari ngabar-ngabar bedog, anu sejen mundur. Hiuk bek tonggong orai dikadek, tapi anger ngampul. Malah mah orai teh kalah calawak, sobrot murakeun peurah, keuna kana dada nu ngadek, heab panas, koceak ngajerit. Hatuh, alayeung, haduh, tulung. Terus luncat ka tukang, bari ngusapan dadana anu karasa panas, nyapuguh sarerea oge reuaseun. Rob pada ngariung, anabreh dadana geuneuk semu hideung. Waduh, keuna ku peurah orai nahaon atuh nya. Teang pakowo. Mang Bahri menipat ciweuh. Kan kukuring. Berengbeng hiji jajaka lumpat muru ka lembur, rek nyusulan ku busabana. Sedengkeun anu cilaka pada ngariung, gegerungan pikawatireun, beungeutna jadi sepak, kesa ngoprot, napasna ngahegak. Bereng nginum. Ya, cai. Sarerea ngariung nulungan anu cilaka. Ari orai anu dicangcang teu dipalire. Atuh eueuh nu nyaho, orai teh mundur, nerejel, lila-lila morosot, geus culengge bari elel-elelan. Geleser orai teh maju lalaunan, ngadeuketan kanu ngariung, nyusup kana sela-sela suku anu keur ngariung, jiga anu ngahaja rek ngareureuwas. Teu kanyahoan kaciri teh geus culengge deukeut anu keur ngalempreh. Kero salah saurang ngoceak. Eta orai. Bari ngajleng ka tukang, buriak sarerea bubar. Atuh anu cilaka mah pada ninggalkeun, orai geus culengge gigireunana. Kapaksa maksakeun ngorejat hudang, terus lumpat, tolonyong, kebruk, labuh mata kuatir. Gancang pada nulungan, dijauhkeun ti orai anu keur culengge. Dasar orai setan. Haduh, nah kabina-bina teuing barali kayu. Bisi cilaka. Cek Kodir putus asa. Cicing Kodir, sia mah ngahariwangkeun wae ngomong teh. Orai hideung luar leor ayeuna mah jiga anu teu malire ka jelema. Tapi anehna teh teu daekeun jauh. Geus nepi ka wates garapan, balik deui ka tengah, terus mapai kana hanca pagawean. Orai kejul, alak ilik jiga manor. Boa-boa lain orai samanea ieu mah moal orai jin mah kitu Orai tutundaan juragan Sugriwa baheula meureun. His, kamana wae maneh mah omo? Gagak bah sia. Mang Bahri manibun celik. Ari geus, kitu geuning. Orai setan ieu mah. Cacap omongan omo, orai teh jiga anu ngadenge kana omonganana. Logodor ngadeuketan ka omo. Huluna culengge bari elel-elelan, matana bolotot. Gebeg omo ngarenjag. Lantaran orai teh ngadeuketan ka manehna. Alah, Mang. Orai teh ngadeuketan ka uing. Matak ge sia ulah ngomong ka mana wae ceuk aing oge.
Itu beki deket kawin. Alah euy. Aduh, kumaha mang? Duh, tulungan mang balik. Tulungan. Orai beki deket nyaan muruka omo, nyapuguh omo teh manisoak, belecat lompat ka lembur bari gogorowokan menta tulung. Ujang Nyai sareng mitra sadaya rupina kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Rusiah naon deui anu bakal kaboker saterasna antos walaranana dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-14. Hapunten dina segala rupi kakirangan sareng hatur nuhun kana sagala rupi perhatosan. Sakitu anu kapihatur permios cak.